acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Panjiwanara. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh para mitra nincak bagian ka 5. Para wargi anu mulia atuh sakumaha nu kauninga nalika urang paturai kamari teh para mitra nuju adongengkeun perkawis Patih Kunjaya nuju ngobrol sareng nu janten rakana lanceukna tetehna anu katelah Nyimas Dewi Nawang Asih. Atuh para wargi Patih Kunjaya harita ngebrehkeun hiji pamadegan yen cenah di mana engke Kangjeng Raja parantos tilar dunya atanapi teu tiasa ngalaksanakeun pancen dina nggoni ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara geus pasti nu bakal ngadeg janten raja teh nyaeta putrana ti Dewi Nawang Asri gitunya para mitra. Tayena dibere jarum racun ya ku Patih Kunjaya lanceukna teh tetehna teh kumaha teras bayi dongeng para wargi sadaya da disebatkeun cenah di mana engke putrana ti Dewi Nawang Asri ngadeg nyepeng kalungguhan minangka raja di eta negeri ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara pasti Dewi Nawang Asih mah nyaeta lanceukna teh diusir cenah kitu. Diusir gitu cenah para mitra. Aduh, dasar teh we atuh disuntik anjing jeung ngaranna para wargi mangga urang teraskeun. Ari kalah katerus-terusan mah dipangaruhan kitu mah kuraina. Teu burung para mitra ngalaketai oge manah Nyimas Dewi Nawang Asih teh. Jol kasawang segala rupana jadi hiji kanyataan. Anjeuna bakal ditoker, anjeuna bakal diusir ku Dewi Nawang Asri sareng ku putrana upama jaga isuk jaga ninggeto Kangjeng Raja parantos teu aya pedah atuh ku pedah teu kagungan putra ti anjeuna. Ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit tina tungtung manah Nyimas Dewi Nawang Asih. Raraina dugi kapias Cisoca terus murubut lajeng nyarios dumareuda pegat-pegat. Memang kiamat saupama dogi kakitu kajadiana teh rayi nalangsana keur urang aduh ampun teuing teu kasawang kumaha sedih jeung nalangsana meureun teteh nepi eueuh ajen sapeser diusir ti nagara cing atuh kudu kumaha carana kudu kamana ngajagana sangkan ulah kejadian seperti kitu Ki Adi ngarenghik muntang tulung kaki Patih Kunjaya. Ki Patih Kunjaya marah mai atuh para mitra harita teh kacida pisan bunga heunana bunga Amarawata suta bunga kagiri-giri eta pisan nu dipihar eta pisan hayang ngadenge kecap-kecap tinu jadi lanceuk mere tugas kadirina ayeuna kadenge pisan yen lanceukna menta pamandangan. Pangna kitu ge lantaran akal tareka anjeunna mangaruhan teu bener ka Nyimas Dewi Nawang Asih aya tapakna sigana mah aya hasilna. Para mitra anu mulia, Ki Patih harita seuri ngan teu ngagak-gak tuluy nyarita sabari kieu. Teu kedah dianggona langsa teteh ulah sedih teuing emutan teteh. Margi segala rupina baris tiasa diakalan. Aban aya paribasa manuki berkujang-jangna manusia hirup ku akalna
urang gunakeun akal sareng tareka pikeun nyegah eta kajadian. Lantaran lamun teu dicegah ti anggalna, geus tinangtu kajadian bakal tumiba ka diri urang teh. Tadina geus kajadian mah hese ngangkatna hese nyaitna. Rumatak mending ti ayeuna ti anggalna keneh ti jauhna mula. Urang nyieun akal tareka. Urang muter utek ngebrehkeun nyaeta pamanggih dina nggoning urang nyaeta nyegah sangkan kajadian model anu tadi digambarkeun teh teu bisa kajadian. Artina mah urang kudu nyaeta nyeang kipaya. Lantaran sagarupana baris bisa diakalan. Kalayan rai siap sayaga kanggo melaan lahir batin ka salira teteh. Kalayan danget ayeuna oge. Rai tiasa masihan terang perkawisa urang jalmi nu kasohor luhur ilmu panemuna. Jembar pangabisana. Kalayan rai ngaraos yakin yen anjeunna teh baris tiasa dipuntangan tulung ku urang. Kitu ta teteh. Saha eta jalma nu bisa diperedih ku urang teh sangkan bisa melaan kana kasusah urang teh rai. Ih atuh kantenan. Geget angtos ku jisim abdi diwartoskeun teteh. Nah baris bisa kitu is atuh puguh we teteh. Moal ge rai nyarita kitu upama teu aya ma atuh hasilna. Upama teu aya atuh kembangna. Moal aya buah lamun teu aya kembang, kembangna parantos katingali mangkak. Kipatih Kunjaya salami nyarios teh teu weleh jeung suraseuri bakating ku bunga wireh janten rakana tetela tos aya dina pangaruh anjeunna. Ku ayana kasauran Kipatih Kunjaya saperti kitu. Kantenan we pikeun Nyi Mas Dewi Nawang Asih mah mangkin panasaran. Malahan geus kasawang anjeunna baris leupas tina kasumpeg hate. Upama pamaksudana bisa tinekanan, upama Kipatih Kunjaya bisa mere jalana geusan ngalaksanakeun permaksudanana. Gancang atuh geura caritakeun Rayi. Naha urang mana eta teh? Jeung jalma teh nu sakira bisa dipuntangan tulung ku urang teh. Naha jauh ti dieu, naha deukeut. Naha kumaha Rai gerapek caritakeun wakcakeun masing balaka ulah didingding kelir di sinang siloka. Sangkan teteh bisa babari kahartina dina ngoning mecahkeun ieu masalah. Sangkan babang baluh urang bisa gancang-gancang di akalan. Engke lamun geus kajadian mah geus tangtu urang teh hese menyatna Rai. Sok gancang geura caritakeun saha eta teh nu sakira bisa dipuntangan tulung teh ku urang teh Rai. Mangga bandungan ku teteh. Mangga dangukeun ku teteh ayeuna Rai bade cumarios ngeunaan eta jalmi teh. Anu jadi pamuntangan urang dina nggoning urang bakal ngalaksanakeun sing sakure cita-cita. Tah eta ayeuna keneh ku Rai sejadi wakcakeun bade dibalakakeun. Moal didingding kelir di sinang siloka bade blak-blakan cumarita. Sejadi uningakeun teteh. Engalan atuh Rai teteh mah panasaran. Mangga teteh mangga. Dupi jenenganana eta jalmi kenging disebatkeun nyaeta dasal jami parantos sepuh. Kayanana parantos sepuh disebatkeun legok tapak genteng kadek seueur luang sareng pangalamanana teteh. Eta jalmi teh bari bener-bener luhur ilmu jembar pangabisa.
Kasipuhku pangaweruh ka patriku pangarti sanes bobodoan. Atuh pangarti da Mas Hagi tete eta jalmi teh. Moal aya lawana lah dibandingkeun zaman ayeuna mah tete. Dumi katelahna teh nyaeta Resi Bung Kayak. Urang mana eta nu disebut Resi Bung Kayak teh Rai? Dupi matuh nama di tutugan Gunung Cakrabuana tete. Nah yakin manehna baris bisa dipentaan tulung ku urang Rai? Is atuh pohara yakin tete. Pohara yakin. Nya upama kitu mah atuh gancang atuh geura angkir. Sina ka dieu ulah teteh nu ka ditu berabe. Lamun teteh nu ka ditu mah jeung bising aya mata-mata anu nitenan, bisi aya cak-cak bodas. Upama teteh lunta ti nagara bising aya nu nangenan, bising aya nu ningalikeun tuluy dilaporkeun ka Kangjeng Raja. Meureun teteh teh didakwa komo upami bari jeung menta tulung ka dukun. Kah Rai kumaha kersa atawa henteu? Ki Adi ayeuna ka ditu geura bawa eta Resi Bung Kayak ka dieu sangkan urang ayakeun babadamian di dieu ameh sepi ameh rine. Ujug sumangat teteh. Kinten-kintena iraha waktosna nu sae pikeun Rai lumampah ngangkir. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng ngaso heula. Barang harita atuh Kipati Hakunjaya umanya kanu jadi lanjutna perkara iraha kudu misulan. Mas Dewi Nawang Asih harita keneh tuluy nyarita deui. Taya deui mangsa nu utama Rai waktu nu alus manya iwati kudu ayeuna keneh. Rai kedah mios angkat Rai teh kedah jatuh angkir eta jalmi anu sakti luhur ilmu jembar ku pangabisana. Bari engke teteh baris nanyakeun sapuratina kaperluan utangtu pikeun nyingkahkeun Santiaji ka Larasati oge jeung indungna sakalian tuman ragerami ang Kipati adi teteh nu bageur. Ujung cumanga kaulanun teteh di kantun kurai kade ieu sing tiasa ngajagi diri salami di kandun dia aya naon-naon teu dipiharep teteh. Teu perlu salempang Rai teteh bisa ngajaga diri. Pokona mah kalayan mun aya naon-naon teh mah nu sakira matak ngaributkeun tangtu teteh baris menta tulung ka para prajurit. Baris menta tulung nyaeta ka papara senapati Bralpati geura miang ka ditu. Gancang geura teang tajalma anu luhur ilmu jembar ku pangabisana teh. Nyimas Nawang Asih meuni geus teu sabar anu ka harita teh hayang geura-geura bisa ditepungkeun jeung Resi Raksa Bung Kayak anu nembe diterangkeun ku Patih Kunjaya teh. Kedok nyemah kanu jadi lanceuk hormatna keroda santeuna lanceuk ya permaiswari. Sedang permaiswari jeung raja teh kudu dihormat ku manehna. Bari terus pamitan. Cuma ngakaulan teteh. Ayeuna keneh jisim abdi bade mios di kantun lenggah. Pilu anak nu kasuhun mugia Rai tiasa angsa damel. Tiasa hasil pamaksudan kalayan beres roes teu aya kuciwana teteh. Sok Rai ku teteh dianung doa. Didoakeun pisan mugia singa angsal gawe hasil pamaksudan kalayan mugia Rai tiasa engal mulang deui dina kaayaan walagi teu kirang sawios-wios. Atuh nuhun kana pangduana teteh. Sabadanya mah mabari pamitan sakali deui para mitra sadaya. Atuh teras we Kipati Kunjaya ngantunkeun Nyimas Nawang Asih
kebat katu kagedogan kuda teras ngaluarkeun kuda paragi anjeuna kuda hideung kuda jangkung badag jeung gaganakeun sanggeus tarapti sapuratina lakwe hanyat kana tongong kuda hideung terus mangkat ngajug-jug ka tutugan gunung Cakrabuana kuda ngahajen tegarkeun sina lumpat tariknakeun kudu wae atuh da kuda geleng sakuda-kuda na eta mah kuda meunang ngadidi khusus tutumpakana Kipati nah ieu orang mitra Mercy aduh mun ayeuna mah Mercy meureun waduh mun ayeuna mah atanapi meureun cerok mitra mun ayeuna waduh ieu da kuda hebat ya ngahaja lumpatna teh di sina tarik ngarah tereh culuk kanu dijujug ngarah tereh datang kanu diseja ocapkeun para mitra sadaya di hiji patempatan jauh ka ditu jauh ka dieu ceuk paribasana ngababakan didinya teh dina kayan sepi jempling menisirna kerenyirnakeun pikir teh atuh meureunna matak pantes di eta patempatan nyaeta di pamatuhan Resi Raksa Bungkayak estuning buni naker aya di tutugan gunung Cakrabuana lantaran aya di tempat nu teu bisa kasaba ku jalma biasa ari lain anu geus meunang disebutkeun muridna mah nya kaasup Kipati Kunjaya nu baheulana mangsa keur nonoman heubeul manehna guguru ilmu nyupri pangarti ka pangarsa Resi Raksa Bungkayak mun ayeuna urang mitra meureun khusus kangge anggota wungkul spesial member wungkul mitra member only jeung ayeuna waduh nya mah jadi mun sanes anggota mah teu tiasa lebat kitu teh para wargi jadi mah make kartu khusus kakara bisa asup ka eta patempatan Resi Raksa Bungkayak ari kiduleun tutugan gunung Cakrabuana aya gulampeng pasir nunang tawing handapeun gawir aya lahan anu datar ngan orokaya kenca katuhun eta padataran estuning gawir jeung gawir dewa nu gurawes matak lewang keur nu ningali selain bobodohan para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng ngaso heula atuh sakumaha nu kauning kiduleun tutugan gunung Cakrabuana aya gulampeng pasir anu nang tawing ari hanapeun gawir aya lahan anu datar ngan orok kaya kenca katuhun eta padataran estuning gawir jeung gawir bae nu gurawes matak lawang keur nu ningali teh lain bobodohan breh aya guha leutik sup asup kana eta liang guha terus aya tetecean siga tangga naik ka luhur breh teh aya padataran kalayan didinya aya saung nyaeta pisan padumukan Resi Raksa Bungkayak di tepungan ku Kipati Kunjaya teh tura teu kacatur lilana di jalana harita ge eta Kipati Kunjaya parantos aya payuneun ki Resi Raksa Bungkayak atuh para mitra Kipati meuni meneko cali bangun pohara ajrihna kalayan samemeh ditanya teu wani mayunan cumarita mun diitung-itung ku waktu sigana teh meureun aya 15 menit mah diantep karep we ku eta resi teh nu pangawakan penek leutik ka bari beuteungna ge burayut badis we budak cacing ngan sorot panon seukeut naker atuh matak temus kana jajantung mun dipolototan teh ku anjeunna eta sabada lami diantep lajeng waki sepuh muka telah si Raksa Bungkayak teh sasauran aya naon Kunjaya
pangnyanyi kayeuna datang ka hareupeun kaula bari teu mere iberti anggana heula. Ai biasanya lamun hayang nepungan kula kudu mere iberti anggana lantaran kula bisa ngatur waktu iraha narimana. Saleresna pisan mama manawi putra nepanganting hajanaker kaulan mama aya kapergian ka salira mama kaulan pokna Kipati Kunjaya hormatna keur bari diukna gitu obah angger we mendeko Gatu para mitra kira si raksa bungkayak socana murleng kana rarai Kipati Kunjaya bari pokna desa sauran. Aduh lila mama tete pangih jeung ani ka Kipati sehingga nama loba kasenangan di negara meureun nepi ka poho di kaula oge. Da biasana jalma-jalma poho ka kaula lamun dina kaayaan senang dina kaayaan keur mangi karunet bari kudu menta tulung ka kara datang ka kaula. Ayeuna ge kaula bisa neguh pangna andika datang ka kaula teh andika teh aya kaperluan rek menta tulung kitu sigana mah deuleu Kipati. Aduh hapunten mama tengahan jaduh tengah hajakeun ngahihilapkeun ka salira mama kaula nun emut ma emut disim abdi teh ka mama teh namung waktosna samporet sareng deui sibukna keur di karajaan teh mama sareng name ayeuna aya waktos rine mun kumargi seur karepot teh seur tugas nu kena direngsekeun ku jisim abdi. Malum nangina ge kuli mama janten patih teh diangkat ku raja. Nah sanaos sajenengan patih ge apanan taya benten we sareng kuli disim abdi makaulan mama da aya dina bawah parentah batur buktosna teh aya raja mama. Tah kitu nu mawi ge teu tiasa samarangan teu tiasa sabatae ngantunkeun waktos kitu mama nu mawi ge nya upami jisim abdi parantos nyekel kakawasaan mah manawi jisim abdi oge mama tiasa unggal waktos ka dieu panginten teu kedah nedapai din heula ti raja mama. Teu naon-naon Kipati teu naon-naon Kunjaya ku mama ge dimaklum ku mama manu penting mah urang aya hasilna rek gede rek leutik ari digawe mah aya hasilna panteu badir teuing ay bet kapapanjangan ngobrol mama teh bisinya aya kaperluan ka mama pek atuh geura caritakeun pek geura dongengkeun. Nah aya naon sabenerna teh Kipati bangun conggahna keur kalayan nya ngaraos panasaran manawi langkung atuh para mitra sadaya langsung mamaresi tumaros kaperluanana ka Kipati Kunjaya harita teh. Pangna Kipati Kunjaya datang ka pamatuhanana nyaeta di patempatan ngarerebna Akirsi teh nyaeta di tutugan Gunung Cakrabuana. Ngaso heula para mitra aduh seueur kita tarajong jumaryos kedah ngaso heula ngaso. Lantaran geus menang paidin ti Resi Bungkayak guruna atuh geus kitu mah berabat we para mitra nyaritakeun pamaksudanana Kipati Kunjaya teh
lantaran Anjeuna kenging pancenati Nyimas Dewi Nawang Asih kanggo ngangkir si raksa bungkayak pangna kitu wireh Nyimas Dewi Nawang Asih palaya narekahan kanggo nebih ke Nyimas Nawang Asri sareng putra-putrana ngarah atuh anu kumawasa di nagara teh engke Nyimas Dewi Nawang Asih. Najan Nyimas Dewi Nawang Asih henteu kagungan putra ge apanan tiasa digentos ku putra Kipatih kanggo neraskeun nyepeng kaprabonan di nagri Mandalawangi. Kitu kaula nun saleresna mapamaksana jisim abdi teh mama. Pamugi we mama tiasa ngalaksanakeun kana kapalai teteh Prameswari. Kalayan ayeuna keneh mugi tiasa mama lungsur luntur kalbu lejar manah kersa marengan jisim abdi ka nagara kaulan. Pokna Kipatih Kunjaya sabada nyaritakeun pamaksudanana panjang lebar. Kireksi rasa bungkayak kalah ka gumujeng sabada ngabandungan kasauran Kipatih Kunjaya nu nerangkeun pamaksudanana harita malah bangun nu nikmateun gumujeng nageda salirage nepi ka oyag-oyagan atuh soca meuni peureum-peureum we cenah lain bobodohan. alus eta katerangan ti Andika Tepati. Mama satuju pisan kan ku mama baris di subadana ngan hanya kalwe waktu na kaburu beakti isukan we urang tuluikeun rencana teh Mitra sadaya waktosna kabujeng sep rupina para mitra dugi ka dieu bae heula